Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga Wilujeng Patepang dari Sereng Blongeng Sunda anu digarap ku Mbah Anom Kartawijaya. Oke dina danget ayeuna Mbah Anom bari nyanak judul anu parantos teu birek deui nyaeta Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Sapertina golongan waktos kapararayun sakabehna kacaritakeun di tempat harita di sisi wahangan di lengkob anu kadempet ku gunung. Wahangan gede caina herang ngagenyas layan diriung ku tetangkalan di sisi tamakanana. Aya 2 sato anu nyobat dalit pisan sok sanajan beda kadang-kadang sok beda alam. Nyaeta anu hiji Sakadang Monyet anu alamna di darat tarakan acai paling sok dina tatangkalan. Anu hiji deui nyaeta Sakadang Kuya anu biasana hirup di cai. Eta 2 sato teh keur uplek ngobrol meni layeut pisan. Lamun ceuk basa jelema mah kieu ngobrol teh. Sakadang Kuya, maneh geus boga budak acan salila ieu teh. Urang mah acan boga budak. Ulang mah acan kawin. Ari maneh geus kawin Sakadang Monyet? Urang mah acan, sarua urang ge acan kawin. Oh, acan kawin manehnya. Maneh-maneh siga geus kolot. Geus kolot naon ari maneh? Sakadang Kuya sok samarangan ngomong teh. Urang mah abg keneh. Nah ningan maneh mah eta geus buluan. Da buluan mah urang mah buluan, da bangsa urang mah boruluan. Aneh geus kolot oge siga budak. Nah, urang mah siga budak. Ningan eta maneh mah can buluan-buluan. Urang mah da tara buluan ari maneh. Kitu geunem caturna Sakadang Kuya jeung Sakadang Monyet. Hei Sakadang Monyet, ku naon? Urang ieu urang pepelakan. Melak naon? Urang melak cau. Paheula-heula jadi cau. Sanu pangheulana jadi cauna tah. Oh, maneh anu meunang. Eta anu meunang. Ya, hayulah. Urang mah da siapa takut. Hayu iraha mimitianana. Nya ayeuna we. Yuk urang neangan cauna. Kitu. Ceuk Sakadang Kuya bari ngarayap. Kebenaran harita di sisi wahangan aya tangkal cau jeung cauna anu palit. Ari Sakadang Monyet jok karawak we kana jantung cau. Ari Sakadang Kuya culak cileuk sirahna nolol tina batokna nolol kitu tah. Kaluar diculak cileuk. Ningali aya anak cau anu palit. Tuluy dicokot digegel. Tuluy harita teh Sakadang Kuya mah kokoreh we dina sisi wahangan teh. Sok Sakadang Monyet, ulang mah yeuh geus erek melak cau yeuh. Tingali urang mah melak anakna.
eh mana dasar sakadang kuya bodoh naon melak cau anakna urang mah tangkal cauna urang marek ieu jantungna meh tereh ayaan maneh masuk sok malawading wae nya melak cau jantungna apan tereh ayaan ngarah tereh aya cauan mun melak tangkalna komo anakna mah lila leuweung anakna teh lah tetemun geus gedena teh soleh atawa melang tarima kumaha mun anakna teh bandel maneh mah sok ka mana karep ngalawak maneh mah ngalawak cek sakadang kuya bari ngukui harita teh ngali taneuh dikorehan ku sepuhna sanggeus jero tuluy si anak cau teh dipelakeun tuluy di ruang deui sok maneh geula melak atuh sakadang monyet lain molohok we kawas kuntul di timul maneh mah nya si teh kuntul di timul molohok nya hiber atuh murunan urang ge lah rek melak ieu tingali itu urang mah maneh mah mun di jero-jero teuing urang mah di ieu we di ruang sapotong tuh tololkeun sapotong meh tereh jadi sok ayeuna mah urang tungguan nya bari ditungguan tereh aya cauan lah ke temponya urang ayeuna rek balik heula lapar urang euy urang oge sarua lapar urang ge rek balik heula nya ke minggu hareup ka dieu deui nya nah maneh moal ka mana minggu hareup moal urang mah eueuh acara minggu hareup oge rek ka dieu we nempoan cau maneh mah sarua atuh jeung urang hayu itu tepung sirila sakadang kuya ngagarayam ka cai sakadang monyet ngagegag ka kancangna carita harita geus aya saminggu kira-kira sakumaha anu geus pada dijanjian sakadang kuya ngurumui tina cai culak-ciluk kamana sakadang monyet eueuh nolol kamana nya bawa geling gitu cek sakadang kuya hariwang berenang ai babaturanna gering mah teuing sieulah jol gegag sakadang monyet datang geningan maneh euy geus aya di dieu maneh mah gaden urang dilucikan maneh mah dilucikan naon urang mencan nempo papalakan ayo urang nempo sanggeus ditempo sakadang kuya jeung sakadang monyet carina kul deui nungguan cauna anu can ararayaan naningan can ayaan wae geningannya sakadang monyet ulang mah cau teh can ayaan wae urang oge sarua we ning eueuhan ning atung ene urang mah nya urang tempo di minggu haleup tempo di we minggu haleup da ditungguan mah cangkeul urang rek ka handap ditu nya urang rek kaluhur deui we rek naek deui itu urang jatuna sakadang kuya jeung sakadang monyet ti minggu ka minggu ti bulan ka bulan gancangna carita cau anu dipelaku sakadang kuya geus ayaan malahan mah geus kolot geus kararoneng tereh di ala
Ari pelaksa kadang monyet eta jantung kalaka buruk itu kalaka jantung nawe hungkul buruk diongko. Sakadang monyet ulang mah tinggali ngus ayaan ngus aya nu asak tuh cauna oge meunim kalaroneng we sigana amis teh cau teh dah. Maneh mah geus aya cauan urang mah tingali atung ngene nah nya bingung urang yeuh kitu ceuk sakadang monyet bari nepak tarang. Tah ayeuna ulang mah geus ayaan ngan ulang mah sedih sakadang monyet. Nah mah geus sedih teh sedih kunaon maka pelakar geus ayaan. Pan ulang mah teu bisa ngodai teh teu bisa naek. Ulang mah teu bisa naek kumaha ulang ngalacauna. Maneh mah bodoh atuh teu bisa naek. Bae urang teh kana mah gampang. Maneh mah tungguan udah handap. Ulang nungguan nya sok laku maneh. Tah engke maneh dibelek ulang. Sok tungguan heula. Ceuk sakadang monyet bari ngalingkah tuluy narekel sokot cepat pisan kana tangkal cau. Cau asakna dipetikan tuluy diopi. Mulung cangangna dialungkeun ka sakadang uya. Kitu jeung kitu hampir beak eta cau sasikat anu asakna hungkul. Maneh mah kieu balik maneh mah ulang nungguan handap alungan atuh cau teh nya melakna ulang anu ngadara maneh. Maneh mah kitu tega. Nabongana maneh mah bodoh teu bisa naik. Nabongana maneh mah bodoh teu bisa naik. Teu bisa naik. Kitu ceuk sakadang monyet bari ngaronyangan cau anu asakna. Maneh mah kitu ningali licik ulang melakna maneh nu ngadaharna mata ge kudu pinter jelema mah jelema jadi sato mah kudu pinter. Pinter dengan maneh oge dengan eta melak jantung ngaron buluk jantung antung unggal tempo atung deui tuwe maneh mah. Ngan urang mah pinter nih yo ulang ngadahar cau. Maneh mah geus teu lame maneh mah teu lame. Ulang mah balik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kitu gunung catur sakadang kuya jeung sakadang monyet. Cekapeun sakitu dongeng Sunda nu digarap ku Bapak Anom Kartawijaya. Hapunten anu kasuhun hampura nu kateda. Oke, mudah-mudahan danten panglipur kana kalbu pangberah kana mana khususna ka para wargi anu mika cinta tur mikar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios kasakalihna.